wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Masatin Hibbatiwwafiroh di kelas 10 TK Jatilu. Di dieu abdi bade ngabacakeun sajak anu ngeunaan Curug Cipinaha. Curug Cipinaha. Iuh iuh Curug Cipinaha. Angin ulin dina embun-embunan. Sawaktu-waktu kuring kudu nepungan rumah hirup halap-halap cinta. Iuh iuh Curug Cipinaha. Aya sababna kuring tibelat, aya sababna kuring tobat. Matuju akhir lain keabadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.